Jeleweng beki beak didarurukan ku jama tidak bertanggung jawab. Ngindung ieu cau ane tepi ka perang kieu panas beureun ceu kadurukeun cau. Keluar bae ieu cau nya daripada mubah. Ay, sawawu itu siap nya. Ma. Makane nya. Ma. Ini nyamannya. Ma. Masih kaninya tadi dua budak eueuh. Ma. Oh nya. Iya naon mimpi papanggih jeung emak. Naon nok gerangannya? Ya Allah, semoga mawing tenang di sisimu ya Allah. Amin. Aduh, masuk angin sugana pindah di luar bae. Sarwan! Asa kami lebih teuing sia, dengan aing dicokotnya ku sia. Pan geus dijatah ku aing, hulu kesekna hiji ewang. Jatah aing masih diakan kena ku sia, asa kami lebih teuing. Sarakah sia. Lu gesek nu mana, Pak? Aduh. Iya, hulu kesek jatah madang aing, eueuhan tah diakanin ku sia. Pak, tadi kan geus madang isuk-isuk. Eta pan teurap nyekelan beuteng, pastasnya tuh jatah aing. Lima teu robot tege masuk angin, Pak. Aduh. Ulah sok bohong sia Sarwan, pamali. Naon wing bohong, Pak? Rage hulu gesek. Terus kusaha mun lain ku sia si. Bapak meureun tadi geus madang. Tapi padai Can madang ieu aing mah. Tah deuleu, beutengna ge masih lepet. jal ambuan sungutna boga gesek apa henteu? Henteu Sarwan, teu bau gesek ieu. Tapi bau bugang kadal. Eta mah peda bapak tara nyekat tuntu. Oh sok pan aing Sarwan. Nyekat tuntu mah pake odol, Pak. Bapak mah nyekat tuntu make lebu jeung eureus suga nu ngagosok bujur katil bae. Enggak, sudah ngomongan aing. Aing teh bapak sia. Oh, Pak winge nyaho. Ya hulu gesek kusaha, ari lain ku sia si. Ieu ngatuh Pak, dawi mah teu rumangsa ngahakan. Tuh limpalin kuing ieu ku ucing. Sarwan, Naon nih, Pak? kucing siapa piceun ya? Mata ngarugi ke negara kucing kieu mah. Kieu ge sok maturan Bapak Pino. Atuh mata dungkar ka aing. Kucing colodok eta mah. Dipikeun ka mana, Pak, ya ucing? Ka ditu kanu jauh, ka leuweung. Ieu natu, Pak. Ih, Sieun naon? sieun hewan buas atuh, Pak. Aya macan, aya cacing, aya ulah, aya kadal, Pak. Hilod, aya bagong deui, Pak. Nu aya ge bagong sieun nya sia. Ngecung ka ditu piceun jung. Geulah aing meneunana ge ih. Wah, tuh, Pak. Ka ditu piceun sing jauh, sing ngalewatan lebak. Jalana anu jeung sisimpangana. Ameh naon, Pak? Ami ucingna teu bisa balik deui, ami nyasar. Wah, tuh, Pak. Sok rongsok rongsok rongsok. Sok rongsok rongsok rongsok. Arti kene kieu usaha mah geus pugus sapopoena. Daripada jadi honorer, yang seblak ge kudu nungguan sabulan. Asemanten atuh seblakna ah. Lanjutlah. Can untung sigana yeuh. Bisa eutik. Rongsok rongsok rongsok. Jangan jauh ya. Ngalewatan lebak seberati di simpangan. Dia ya sigana cocok ya meukeun meng teh. Meng indit meng. Si dianiaya ku bapak aing meng. Mamangan teh bak ka dihayang. Keurang. Mbak deui.
keluar lagi. Dei. Mungkin udah asin. Bahasa dei. Gak asin, gak gaji, gak ada suuknya lagi. Iya mau mah. Rongsok. Wih, rongsok. Wah, rongsok ya. Yuk. Ya rongsok naik dijual mal. Rongsok nu mana atuh? Ya nu ya. Atuh eta mah baskom seusehan. Tuh deuleu masih aya seusehanan. Engke seusehan kuring kumaha? Oh, masih ada sesehanan. Gampang yuk. Yuk, ngesohan. Ek dijual mal. Atuh eta mah masih halus keneh, Jang, masih bisa dipake. Oh, masih halus kene. Kela. Yuk, nges rusak enak mah. Harus dijual tuh enak sih. Oh, dasar tukang rongsok gelo. Moli, udan. Ayo, ya anjing. Si Sarwan sih micen ucing ka Jepang, tak kandinya. Sek sareupna, can datang keneh. Ai, ya ucing geus di dieu geuning. Kutak si Sarwan si Kandi, si Sarwan. Apa sih segana ya? Gara-gara micen kucing, kawalat ya segana. Bapak sih nyuruh micen ucing jauh-jauh teuing. Malah uing nu nyasar. Kunci euy. Tenang, Trisna. Wih, mantep ya. Kalau berat euy, halus deh ya. Ayeuna aya nu keur hajat ya. Pasti bahan cipul dan baturan idem ya. Ih, beneran ya kayak cai. Haus. Ih, panas euy. Aman ya, pasti aman. Iya bener Maya. Alhamdulillah dikunci iya. Aduh, wajah mana itu ya? Duh, wajah mana? Ini versi maling. Wajah mana ya? Aduh, segera. Alah, kalau gagal ya mah. Terus lah, cari aman kan? Apes aja. Ampun. Ini macam ini ya. Kerek-kerek ampun. Aduh, ampun. Mali deh, ampun. Astagfirullah.
kangen kamu mah. Dia teh foto hiji-hiji na obat kangen uing kamu mah. Mak, sarwan teh kamari ngimpi pepangi jeung emak. Ada apakah gerangan, Mak? Ade anak mah. Sampai si kenaon nyapnya. Sarwan. Sarwan. Kunaon sia sih deh? Masih kitu geuning. Gimana mau kasih iya, Pak? Instruk. Heeh, sia ingser kunaon? Terima kangen ka emak, Pak. Kemarin ge ngimpi papanggih jeung emak. Eta mah lagi ngimpi Sarwan, geus ulah dipikirkeun. Masih mah pan geus eueuh, geus ninggal. Tapi mana asa beneran, Pak? Geus sama tapi-tapian. Tadi tuh jeung ka warung. Ore, jajannya, Pak. Jajan. Meuli uyah, aya di naon keju. Asik, masak naon, Pak? Aing goreng gesek. Uyana beak. Eta Pak Hajib ning aya di imah ya. Padahal aya nu berhajat. Kudu lagi di itu eta mah turang tong euy. Ampun. Ini asli gagal ngapoe. Ah, kisi ya. Mau operasi teh? Operasi itu? Teuy, gesek. Pan kieu. Tadi aing keur asup ka imahna, sugan eueuh jamana. Goreng aya keur nginum. Atuh aing balik deui. Imahna kumaha? Rajeun teu? Teu euy. Gagal. Ari maneh? Gagal kunaon? Yo, dengekeun yo. Kumaha? Kelaki kieu. Pan tadi nya keur di target. Nah, keur nginum. Aja mana mukakeun panto. Atuh yang kabur. Lumpat. Gal, mending kabur apa lumpat? Lumpat. Atuh mending kabur. Kabur mau nepi ka dieu. Lumpat mah nepi ka eni. Kumasih lah. Dari mana tadi operasi ka imah saha? Ka imah Hansip. Hansip. RT Kidul? Heeh. Ari maneh operasi ka imah saha? Uing ge ka imah Hansip RT Kidul. Oh, berarti tadi maneh. Ampun, ese asa tereh-tereh teuing kana kotorna. Tuh, ieu naon deui ieu lama geus teu kaparake. Naon deui ieu? Buhang seur. Si Sarwan si kena ki ieu. Kana ieu keun. Sarwati, di mana maneh ayeuna sampai eueuh kabar. Coba mun aya di dieu.
naon? Tuh, Wan, tapi naon? Beberes aing mah. Neng ulang-ulang juga nu sedih gitu. Ente Wan itu. Emang asa nyarari awak ieu ya? Ke ararena. Eta si naon Pak dicecekel? Oh, ieu mah pengelap kaca. Pani mah urang mawa kacaan Pak, bilik kabeh. Oh, kita. Ieu mah elap. Sopak tina ucing. Kepikihan. Mohang ser, dipiceun. Saya nu aneh Bapak aing ala rewak itu. Mak, terang kangen kak Mak. Sing tenangnya dalam kubur. Ya Allah, jaga makuring ya Allah. Terima makuring di sisimu ya Allah. Amin. Gesek, gesek. Bu. Gesek, Bu. Gesek. Ternaon mana Sarwan? Kerja rawing Mang. Geus Wan, geus sing sabar geus. Ulah cerik bae na Mang geus. Geus ikhlaskeun. Mang, gelisnya ya keur ngorana. Yang kitu we harua, jeung tetehna harua, jeung mana, jeung adina harua kabeh harua. Emang si heueuh. Bapa maneh nu salah mawan. Pan. Pan harita teh keur sehat-sehat, ngadon dibere daun mahoni bae geura. Hah? Daun mahoni? Heueuh, pan weureu be. Pan ieu dikuburna ge di dieu. Hah? Mauing nyawa daun mahoni? Emak. Embe ieu mah, kuburan embe. Hah? Embe? Lamun itu kuburan embe, terus kuburan mauing di mana? Jangan-jangan. Wah, anu tuh beres sih mah bapak ya. Terus tanyakeun ka bapak. Yakin mau tanyakeun anu tuh beres. Pak, isi kebagruk saku naon ya? Sarah di lo kari peuting. Pak. Naon di Sarwan? Gerak-gerok be. Tak beneran mah ka mana, Pak? Pan mama emang geus ninggal Sarwan. Bohong lin bapak mah bohong. Mama can ge ninggal, bohong na ampun. Cek saha Sarwan? Yang penting cek sah nama. Yang penting bapak jujur. Maka mana? Pan geus ninggal. Encan itu maling kuburan mayong. Kuburan mama neh Sarwan. Lain, itu mah kuburan embe. Kena si Sarwan nyahoun. Bapak mah jahat, bohong kawing. Duh, si Sarwan ka mana itu? Iluk mal nekat. Aing geus kalengitan si Sarwati, dieu ka mana? Manya aing ayeuna kalengitan si Sarwan ongkoh. Sarwan, tungguan. Sarwan, tungguan. Sarwan. Kali lu si Sarwan ya? Sarwan. Lu tuh kamu buang. Gua pada lepit lagi gini. Sarwan. Sarwan.
Aing geus kalengitan emas sia. Manya aing kalengitan sia sarwan. Sarwan. Sia tega ka aing. Sia kalah bunuh diri. Sarwan. Kandang bang, udah makan ginseng. Adik apa cerita emas sebenarnya? Jadi cerita teh kieu sarwan. Aing jeung Mas teh dua insan yang saling mencintai. Neng, akang mah sayang kan Neng. Serius Akang? Serius, sing kawin ayeuna aja hayu, akang mah siap. Ayo tuh kawin. Tapi sayang sarwan, cinta kami teu direstuan. Naon baluk sarwati, kira kawin jeung si Tarjo. Erek ngatu naon engke sia kawin jeung si Tarjo ti. Ayo restuan ieu ku aing. Ikhlas teredo sia kawin jeung si Tarjo. Goblok naon sia Tarjo, erek ngawin anak aing si Sarwati. Ege eupanan naon engke. Ayo restuan ieu sia ku aing. Moal pokona mah moal. Moal be moal pokona mah. Moal. Tapi kami mah saling bogoh, Pak. Saling cinta. Ah, tai ucing. Jadi eksebah ku cinta. Oh, Sarwati asup ayeuna mah sia ka imah. Ulah sakali-kali deupung si Tarjo. Balik sia Tarjo, ulah ngarep menang restu ti aing sia ayeuna mah. Balik sia ayeuna mah balik. Tapi saking cinta na aing ka Mas sia, aing nekat bawa kabur Mas sia. Terus kami kawin walaupun teu menang restu. Akang pasti balik kala. Iya tuh Neng. Capeknya Kang, pada minum naon. Mau Neng capek, geus kopi kajen yung. Nuhun atuh Kang, tungguan sakedap. Mau Neng, duh panas-panas teuing kuningan cuaca. Kang kopi nake bea. Sehat ya, mana jabang bayi. Aduh Kang mulus Kang. Aduh, Ayang ngisi meren. aduh lain. Aduh. Kamu kaparan nih nya. Jika nama. Kumaha ieu sih? Aduh yang kesempatan teh ya aduh. Kumaha ieu sih nya? Aduh. Cicing ada geula di dieu. Aduh. Barang cicing. Cicing. Aduh. Ini sih yang salah lahirkeun. Alhamdulillah Kang anak kurang geus lahir. Neng, alhamdulillah. Tadi jalan kan emangku. Laki deui. Nang ning 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 nang ning nang ning ning nang ning ning. Mimi ya, Mimi.
wajib. Hehehe. Kami bahagia walaupun hidup sayana, kadang sayana. Kami bahagia, tapi sampai suatu saat Sarwati! Sarwati! Ibu Pak! Balik siya balik! Udah bang kawaras siya! Ibu na mengkolot! Siya siya balik Sarwati! Bung balik pambung, wing mah gas bahagia, jengkang tarjo. Balik mo pa naman siya Sarwati! Ay na balik! Jangan berarti anak siya mah! Ayo ay na mabalik! Ini mah ini siya gitu! Ayo balik ay na mabalik! Ayo balik! Ayo! Ayo Bapak! Nang ning nang ning. Si Sarwati di kumah itu ku bapak nak. Sarwati! 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 Berarti mah masih hidup, Pak. Masih, tapi yang ke mana? Sampai enak udah kabar. Terus buat cari gandeng. Hayang dilong. Action. Oh, pan. Eta.